Aduh ngeunaheun ke aya panggung. Bah mun di dieu nya nangap dangdut. Wah, puguh we. Rame meureun bae di kebon nangap dangdut. Wah, eta ieu gitarna ku kararieu ieu gitarna. Heuh, gitarna kudu kieu. Lain ayakeun kontes Japlin. Heuh, kontes japlin di teh. Abah jadi juri jadi peserta ieu. Ah, jadi yuri we tuh kolot kieu mah. Pan aya tuh pengalaman jadi kontestan Japlin baheula. Heuh, sejarah baheula mah nya rame wae kalau heuda lindang dulu tuh baheula mah. Heeh. Naonnya ngaranna teh baheula? Baheula mah mimitina datang teh orkes. Orkes. Orkes, kecerekna teh ku eta. Naon? Nyieun. Ku batok kalapa. Make make turup sprite. Heeh, ieu. Henteu, heuh manu kitu make di ngantai-antai tah nu bener teh aningan. Heeh. Ku cengkir di kieu dicucrek. Crek cek 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 ieu kieu jing 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 jing. Oleh dangdut meureunnya. Lain lindang dut atuh. Oh, ada penyanyina. Penyanyinya lain artis rongeng apantina mimiti. Heeh. Rongeng biduan ningkat. Heeh. Biduana saha euy. Pan aya nama artis anu ayeuna mah sama biduan. Zaman lalakon sejarah mimiti aya dangdut. Pernah miluan Abah jadi kontestan Japlin. Heuh da ari keur ngora mah heuh nya kitu teh we sudah resep di Cibung urang teh. Jadi jeung atuh da duit baheula mah. heeh. Saweran paling oge gerelut cilih eren. Lain eta. Sayang itu cok paling kudang sakedeung cabut deui baheula mah. Ayeuna mah pan bebas. Kieu ayeuna mah sawer di abur. Heeh. Otak sabaraha jungkeleun jeung baheula sejarah-sejarah. Pan baheula mah Japlin di kontes kan mah juara teh menang hadiah naon. Pan waktu di Nurjaman ge dikonteskeun. Heeh. Zaman ieu eta tahunan. Saha? Heuh zaman biduan eta saha ningan. Make main juaranya juara. Si Rita Sugiarto soalnya. Ari nu meunang teh ti dinya naik deui meureun. Ka mana tingkat-tingkat na terus. Tingkat. Pan enak geus meureunna geus saberapa puluh tahun eta ge geus jadi ibu-ibu atuh ning artis. Saha? Elpi. Heeh, pan teh kitu baheula mah leutik atuh. Wah, doh-doh itu. Ayeuna pan jadi ibu-ibu. Heeh. Tama deh kitu seperti heula dipanggil teh di mana? Di Leles di Gedung Nurjaman. Heeh. Ma apal budak ayeuna mah Gedung Nurjaman. Matak aneh di gedung sok sanu baleg eta nu bisa joget. Heuh lain joget, joget keneh baheula mah lain Japlin. Ari celana anger. Kumaha? Cut bray. Geus aya cut bray mah buuk panjang. Kameja. Heuh mimiti datang cut bray. Heeh. Teteh jeung ieu jeung buuk pararanjang. Heeh. Pajeger-jeger baheula mah. Ayeuna mah eueuh nya, Bah. Ah, ieu mah tuh. Heeh. Jeung ayeuna mah tuh da rempugan ayeuna mah. Euy aya anu. Heeh. Tah ari nu di dieu mah lain zaman baheula mah. Lamun aya hiji musuh, ku sorangan kaleunep. Heeh. Tarang ngajak batur loba. Tara mau baladnya. Udah jarang nu karosong baheula mah. Ara reusinya. Heusi nu baheula mah. Tah di dieu oge pan latihan teh baheula nya keur zaman jenatna Haji Sobari. Mama Haji Sobari. Si eta teh haur teh dijajarkeun ka mereka ieu. Oh, haur. Haur dijajarkeun latihan teh. Nah kumaha? Jang naon haur, Bah? Jang naon haur? Jang latihan urang. Digesrek tah ieu teh ku awak dibuligir. Da si haur nu narancep kieu teh. Sini eret. Rame. Ngabul apa latihan nu baheula mah. Kararuatnya. Teh sabong-brong baheula. Sabong-brong apan etana. Da ayeuna geus teu mati beureunan ayeuna. Dina bari teh mamatih keneh baheula mah. Jang jawokan ge. Jang jawokan yang ka awewe. Heuh lain jang jawokan kabedukan gitu. Kapan teh dibere ku guru teh. Ari ayeuna mah tareuraknya cenah. Ayeuna mah teuing, ayeuna mah ieu mah dong lalakon baheula. Udah meulina ge atuh baheula mah ningan. Meulina cenah. Di Paraseuneuk ge apan. Puluh poe garang maneh teh yang pira teh atuh ilmu nama aduh. Dina jang jawokan ngeun baheula mah.
baheula mah. sirah ngabatu gulung cenah Heeh. nu baheula mah Terus bitis ngagaligir besi heeh. Jadi peujit tegas. besi semprani kuat kuat la ilaha illa kuat kuat la haula wala kuat teu ditulis sakit la haula wala kuat la haula wala kuat wirina kitu Heeh. eta Teu panjangnya. kan mareulina cenah kitu Heeh. nu baheula mendongeng urang sok kieu Meulina nu rada berat. bari ejeng nya Hmm. manehna teh sudah dibedil oge da murulu Ahengnya baheula tak di ilmu. mah keur budak heuh nya tak keur budak resep ngadongeng kieu keur budak teh kumaha waktu baheula mimiti ditanyakeun ku urang teh Heeh. ari abah boga nini aki Heeh. ya keur kitu Heeh. boga aki nini Heeh. nya boga teh cenah euy Heh. boga heuh cekeng mun ari apal teh heuh apal teh cenah euy ukur serat nini we heuh kadangkala aki mah atawa nu ti kitu ti dieu jarang apal Kayak siwur jangga wareng baheula mah. paling apal ge nu baheula mah seret aki Heeh. Buyut apa? aki oge ampir-ampiran buyut mah komo buyut Jangga wareng. jangan wareng udag Kadituna mah karuhun we. nya ari disokot singkatna mah eueuh deui lah nu gampang mah Heeh. saha tuh urang nu gampang mah Hmm. cokot teh nabi babu Hawa babu Adam Heeh. nya Heeh. heuh Turunan saha da pangluhur. eta Heeh. mata kabeh teh meureun urang teu dulur keneh meureunna Dulur mun atuh bah. dicokot nabi babu Hawa babu Adam mah Heeh. Tapi buat paraseanya dulu jeung dulur teh. liurnya Heeh. matak emang dicokot singkatna sok tanyakeun di dinya ka kolot ari apa boga aki boga aki boga deui aki boga Heeh. Ngan mah apa? Kapan mun sabaraha ribu turunan ka itu Oh, sabaraha undakan. ngan meureun dicokot singkatna urang ngarah teu lieur saha atuh Heeh. kapan babu Hawa babu Adam ta eta sejarah mah Heeh.